Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal muslimin wal muslimat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Allah maparin kene yuswa ka urang sadayana duwi ka kaping 17 Ramadan disebatkeun dintenan nian lail nuzulul Quran, unsurna Al-Quran. Urang sadayana kedah bingah ulungsurna Al-Quran Karim, sabab eta Al-Quran sebagai petunjuk jalan kanggo urang menempuh bagja di akhirat, menempuh kabagjaan di akhirat. Sapertoskeun urang keur aya dina perjalanan ka mana yeuh jalan ka nu rek dituju teh Jakarta misalkeun, keur nyasam kitu aya petunjuk bungah panengannya ka dieu ka dieu ka dieu ka dieu. Tuh urang ogenan kudu bungah ku lungsurna Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Mudah-mudahan yung kulung ieu ngajantenkeun hiji sababiyah karena Allah mapalinan kasehatan ka urang sadayana lahir batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat wa salam biar limpah curahkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila kula wargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna, duri ka urang samudayana selaku umatna. Mudah-mudahan wasaya kain syafaat mantena jaga yaumul jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Neraskeun ancan nu ditunda surah Al-Baqarah ayat ka 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Wa idz najjaynakum wadhkuru sareng kudu ingat aranjeun kabeh. Ingat idz najjaynakum dina waktu nyalametkeun kami sareng Allah kum ka aranjeun kabeh
ai abaakum tegesna ka bapa-bapa ranjeun kabeh. Sing ingat kana nikmat ti Gusti Allah, tina sapalina nikmat teh nyatana disalametkeun ku Allah bapak-bapak ranjeun kabeh. Ya hitobna kanu araya lil maujudina fi zamani nabiyina dina zaman nabi urang sadaya bima ku perkara un iman dipaparina nikmat nu dipapari nikmat itu ma'ala abaihim ka bapa-bapana ye Bani Israil tazkiran ngagegeuing lahum ka Bani Israil binikmatillahi kana nikmat di Gusti Allah yu'minu supaya iman ieu maujudin. Jadi ieu teh ngagegeuing kanu araya eta termasuk turunan Bani Israil aya cucu ti dituna Bani Israil anu disalametkeun dina waktu di udag-udag kupir aon. Inna jainakum dina waktu nyalametkeun kami ka ranjeun kabeh, nyalametkeun kami ka bapa-bapa ranjeun kabeh, nu ka aki nu ka janggawaren nu ka udag-udag nya tina gantung sigur min ali fir'auna tina tindakan balan tentara Fir'aun yasumunakum nibakeun ieu ala Fir'aun kum karanjeun kabeh yudikunakum ngarasakeun ieu ala Fir'aun karanjeun kabeh sual azabi kana pang banget-bangetna siksaan. Jumlah hal indomirit anjainakum jadi yasumunakum teh bari nibakeun ieu Fir'aun ka ranjeun kabeh teh kana gorengna siksaan, kana bangetna siksaan. Naon siksaan didinya yudabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum. Nyatana mencit ieu ala Fir'aun ieu teh bayanun 5 qoblah ngajelaskeun kana samemena eta aya naon sih nibakeun naon nibakeun siksaan anu banget teh eta Fir'aun teh nyatana mencit ieu ala Fir'aun abnaakum ka anak-anak lalaki arajeun kabeh. Sakur budak dilahirkeun lalaki dibencit wa yastahyuna sareng ngahirupkeun ieu ala Fir'aun alias henteu mencit nisaakum ka anak awewe arajeun kabeh. Dina waktos Fir'aun sakur nu lahir lalaki budak lalaki dipencit awewe mah di hirupkeun alias teu dibunuh mun budak awewe. Dari jeung zaman jahiliyah, ari zaman jahiliyah malah mun seboga budak awewe teh wirang dikubur polopes eta budak awewe. Ngeunaan kana ala Fir'aun teh balad tentarana Fir'aun bisi teu terang balad tentarana Fir'aun teh sabaraha hadirin. Balad Fir'aun dina poean dikerem eta teh aya 1.700.000 1.700.000 jalma
anu dikerelep di Laut Merah teh eta 1.700.000 lain saeutik dua eutik. Masya Allah karim. Kuda hideungna ogenan aya 70.000 anu dikerelep dina Laut Merah. Tah dina keur waktu Firaun nah sakurla budak lalaki dipencit, budak awewe mah ditetepkeun alias teu dipencit. Naning, naon naning teh? Nah geuning. Dipencit eta budak lalaki ari budak awewe mah teu dipencit. Oh, dong naon dong teh? Oh, dong likau libadil kuhnati. Karana ucapan sawareh dukun lahu kafir aon. Naon ucapan sawareh dukun nu dicaritakeun ka Firaun? Nyaeta anna mauludan yuladu fi bani Israil yakunu sababan lidahabi mulkika. Ceuk dukun saenyana budak lalaki anu dilahirkeun ieu budak lalaki ti bani Israil eta bukti budak eta budak lalaki jadi sabab kana leungit kerajaan anjeunna Firaun. Aya hiji budak lalaki anu ngaleungitkeun kana kerajaan maneh Firaun. Katakan eta Firaun langsung memarentahkeun ka bala tentarana sakur budak lalaki pencit. Masya Allah karim eta Firaun. Eta mah lalandian Firaun mah. Sabenerna nama ngaranna eta Firaun teh lain Firaun ieu. Nu asli nama, nu asli. Nyaeta Walid bin Mus'ab bin Riyan. Oyan. Daya barisan oyan. Ari Firaun mah landianana min Qur'anati. Atu wa tamarrud, sombong sareng meron. Ieu Firaun satu-satunya raja anu ngaku pangeran. Ieu Firaun ngaku pangeranana dina waktu 400 tahun. Aku jadi pangeran 400 tahun. Pangna jadi ngaku pangeran itu Firaun yaqulu kulla yaumin pasilan. Setiap poe daharna teh anakonda. Hiji anakonda. Eta Firaun ajaib. Wa kana la yatagawatu illa kulla arba'ina yauman marotan. Tarang ngising eta Firaun kecuali setiap 40 poe. Firaun dah. Masyaallah karim. Firaun teu pernah nyari huntu, teu pernah rieu saeutik oge. Eta Firaun matakan naon tah? Ngaku pangeran eta Firaun. Ngaharewos dukun ka Firaun. Firaun, maneh perkasa. Tapi aya nu ngelehkeun. Aya nu rek ngaleungitkeun kana kerajaan maneh. Hiji budak anu dilahirkeun lalaki pokona mah. Nya begitu aya isu ka Firaun itu langsung Firaun memerintahkan rakyat-rakyatnya untuk membunuh setiap anak laki-laki. Da kasieun. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Wa fi dzalikum sa'ida tatabina adab awil
nyalametkeun dina eta azab artosna adab didinya dikerlepkeun Firaun jeung bala tentara nu ngikut ka Firaun awil injai atawa disalametkeun Nabi Musa jeung pengikut Nabi Musa tah eta teh balaun ari balai ibtilaun ari balai pikeun Firaun jeung bala tentara au amun atawa dina nyalametkeun aya kanikmatan pikeun Nabi Musa jeung bala tentara balaun jadi balai jadi kanikmatan mirrobikum azimun di pangeran aranjeun kabeh azimun anu agung masyaallah. Wadhkuru idh faraqna bikum bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Kudu ingat deui aranjeun kabeh dina waktu nyingraikeun kami palakna nyingraikeun kami bikum karanjeun kabeh al bahro kana lautan hatta dakhatumuhu sehingga rasuk aranjeun kabeh kana talautan haribina anu kalabur min aduwikum ti musuh aranjeun kabeh saparantosna aya perlawanan ti Fir'aun ngumpulkeun saroh-saroh Fir'aun ngarintuk Nabi Musa alaihi salam saparantosna kitu eta saroh ngaluarkeun kaperkasaanana jadinya sihir teh di bola aditu waktu Nabi Musa eta Nabi Musa dipiwarang ku Gusti Allah supaya ngalungkeun itu teu disangka ku Nabi Musa itu Nabi Musa jadi orai eta mah parintahan Allah itu da eta naon teh eta tongkat teh teu ajaib-ajaib deui nya tapi paranti ngebah naon tah domba-domba mangonnya paranti itu biasa nya pikeun ari nyeri yeun sampean gitu nya itu begitu ku Allah diparentah alungkeun eta itek jadi orai anu badag pikeun ngakanan sakabeh syaroh eta orai saroh-saroh Fir'aun. Tepikeun ka eta saroh Fir'aun ariman ka Nabi Musa. Langsung eta Fir'aun naon tah? Kelat engang mun eta wah amuk-amukan peda sarona iman ka Nabi Musa. Can pernah kuring dielehkeun ku ieu oge cek saroh teh. Kakara ku ieu langsung amanna bi Rabbi Musa wa Harun iman abdi sadaya pangeran Nabi Musa jeung Nabi Harun iman ka Allah wah eta Firaun lat engangna luar biasa amuk-amukannya di naon tah diboro Nabi Musa jeung para tentara anu ariman bikeun ka sisir nya ku Allah dina diparentah supaya ngakolkeun eta itu kana cai kana eta lautan nyingrai eta lautan teh jadi jalan nya itu tah dina waktu disingraikeun karanjeun kabeh kana naon tah lautan sehingga aranjeun kabeh bisa rasup kana eta lautan bari anu kabur tina musuh aranjeun kabeh pangjainakum teras nyalametkeun kami kum karanjeun kabeh
minal goroki tina tikalelep disalamatkeun ku Allah. Begitu eta lautan jadi jalanan wah nyingrai lautan masyaallah kalimun kaciptanya. Wa aghraqna ala fir'aun sareng ngerlepkeun nenggelamkeun kami ka Fir'aun jeung bala tentarana. Begitu Nabi Musa salamet dikeun kana onta darat deui jeung baladna nya Fir'aun mah di tengah keneh di keremkeun eta. Masyaallah karim. Wa antum bari aranjeun kabeh tatang duruna narenjo aranjeun kabeh ilanti bakil bari kana nyungkepna eta lautan alaihim kaitu ala Fir'aun katingali Fir'aun jeung bala tentarana dikeom begitu ieu teh ulap deui nyingrap deui naon lautan masyaallah karim. Tah eta sing ingat supaya aranjeun kabeh bersyukur taat ka kami surah Allah. Oh, ku ingat karena disalametkeun aranjeun kabeh dina waktu dikuda-kuda ku musuh. Wa id wa'adna Musa arba'ina lailatan summa takhadtumul ijla min ba'di wa antum zalimun summa fa'ulakum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Dina waktu dijanjikeun kami Musa ka Nabi Musa arba'ina laila munajat 40 wengi notihi ingdang hidoiha at-Taurah saparantosna munajat Nabi Musa 40 wengi nya kami maparin ka Nabi Musa at-Taurat kana kitab Taurat kita malu biha supaya Nabi Musa ngamalkeun kana kitab Taurat. Sumata khatum teras naralap aranjeun kabeh al ijla kana sapi alladzinu sogohu anu nyita kana eta ijlu lakum bikin aranjeun kabeh sa as-samiri Musa samiri ilahan kana jadi pangeran. Masyaallah karim. Nabi Musa dinaon diurus ku Fir'aun. Ai Musa samiri diurusna ku malaikat. Ari tapak malaikat lamun sedih diukeun sok hiru nya Musa samiri nyitak hiji sapi. Dinayeun pas danaon diasuhna ku malaikat tapak malaikat teh ditiupkeun eta naon kana sapi langsung hirup eta sapi nya dijadikeun naon pangeran eta sapi ku Musa samiri nimbadi tina sabada berangkatna Nabi Musa ila mi'adina kana perjanjian kami sabada berangkat menuju munajat 40 wengi nya pami tirakat ini di itu tirakat 40 naon 40 dinten Nabi Musa kira gitu 40 dinten tirakat di mana tah di Cirebon teh 40 dinten jadi 40 dinten eta aya karamat gitu kamuliaan Nabi Musa genan gitu munajat ka Allah 40 wengi tah sabadana eta nuju munajat 40 wengi eta ditinggalkeun teh kalahkan kaumna ibadah kana sapi anu dicinta ku Musa samiri wa antum bayan kabeh tadzalimuna darolim dolim bittiqadihi ku nyitakna eta naon tah Musa samiri iwadikum karena
ngenakeun aranjeun kabeh al ibadata kana ibadah pigori mahaliha pangna disebat dolim sabab ibadah kalain hak ibadahan dolim. Summa apauna teras ngampura kami angkup jalanjeun kabeh mahaona ngalebur kami dunubakum kana pirang-pirang dosa anjeun kabeh mimba dalika dina sabada nyieun kana sapi tuluy dijalikeun pangeran lalakum supaya aranjeun kabeh tatashkuruna syukuran aranjeun kabeh nikmatana kana nikmati kami alaikum anu tetep karanjeun kabeh ta eta tos tobat mah ku Allah dihampura supaya aranjeun kabeh syukuran kana nikmat kami surah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ageung manfaat kanggo urang sadayana tambih-tambih kakiatan iman sareng Islam, tambih-tambih syukuran kana nikmat, tambih-tambih sabar kana nalika dengan musibah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tiasa nglajengkeun deui dina waktos anu sanes ayat 53. Mudah-mudahan aya sadayana dan Allahu ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.